ieu gitu barunya. Oh, awak laleus kene ulut kuasa di bawah ngareng kene meh aing teh kusruk jadi kana kamari kudu ka mana ya aya malik ade budak kenaikan teu kadieu muih aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nirempeg anu ngawala tapi aya anu ngalamun ngahuleung teu malah. Kenai mudah-mudahan mesti dihampurannya wajib sia teh nemalan salam teh arek ti budak arek ti kolot heula kasep antosan sakedap arek ka incu aing heula si Neng geulis bager ayeuna bakat katingali cenghal maneh tadi mah judes si acan jol keneh tina beurang coba ke hareudang geulis bager sateu acan abah nyanak lain beresnya dirahparana teh atosnya alhamdulillah sateu acan abah nyanak ke salaki meureun aya abah teh sabenerna macan apa saha namin hidup teh bager geulis lan Windy kunti aing teu puguh saliwang aing teh saha lain atuh epeh geurang ragem nemalan teh ka budak aing saha bageun oh Windy alhamdulillah aduh katangalan sugan teh wenah baru Windy geulis bageun antosan sakedapnya arek kasih hujan kasalaki hidup di mana saha teh ieu aranna lah cenah aya bejana jauh teh beh kulon di mana cenah Cibungur aya deui dulur aing anu kasep di Cibungur si Ustad lain cicing mana di tukang atuh inu jangkung mah cicingna tong dihareup ngahalangan aturan bagja ngaturan heula kanu kasep aing mah dulur aing itu si Ustad kasep bager aturan bagja William Sumping di Cibungurnya hidup teh bager lain neng ieu salaki maneh cara aing kieu baheula degul ieu aing oge degul baheula mungeun ayeuna mah kahiji geus kolot kadua loba hutang kata mah geus kolot budug deui kasep bager saha nami Andi oh Andinya bager lain yang meni suruh itu pendek satengahna jantung kitu nasi alus ya pertengahan ibuna pendek bapana jangkung budakna tengah-tengah lain meni ragem anu ngilunana ke
lalahan acan kena panyawalan ya temen galak nek segitu namurenannya tong boroning semah tamu oge pribumi oge di dieu can minum-minum acan komosi neng mata di menuju desa teh bah mana kena ieu salaki kami teh kanjol kene teu ayeuna mah ayo kasep bageun meureun nanti abah bahaturan bagja wilujeng sumping dina mangsa ayeuna wirna hidup dina mangsa atosnya ngajodoh rumah tangga kasep ayeuna hidup jadi urang dieu neng hidup meureun jadi urang Cibungur tong asa-asa tong sungkan tong ragu ngeun meureun nanti abah masa kieu hidup ngajodoh rumah tangga teh ulah dianggap gagabahnya niatan hidup ibadah ulah kajurung ku nafsu ngajodoh teh lain heureuyaneun lain kaulinan lain sataun 2 tahunan saumur hirupeun bageur ulah dugi ka pakotrek itu dugi ka pati bagja hidup madina mangsa ayeuna ngajodoh rumah tangga di dekor terus deui di abreng-abreng geus datang si Ujang tadi RT milu sia teh milu jeung RT na milu jeung kiai lain saha anu ngomong lain aman aja lain bawa teh gua ngagok kayak terus ngomong Kenapa teh waka eureun? aya paku bisa katincang Oh, bikin kan. nya aing mah Lain si Udin moroho kowe deuri henteu ngomong kitu. tadi nama arek nyawalan poe ieu Hari itu kumaha? bubar deui Kunaon? atuh ge da rarang kepakan lain boroti sosoranganan rageman ge aing loba godi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Gelis bageur pangresah. oh. Hampura. Dak mah teh ini mah subuh-subuh. Dak tuman meureun kamari milu jeung batur. Tara teh puasa milu sahur. Atuh ngaring deui. Penting teh aing teh. Keur mah aya sop urut kamari da meuli teh tulang nepi ka ayeuna can eret-eret eta tulang sok. Gegelan ya we. Geus didaang dikeum deui. Dikeum deui. Batuna presto lapur make daun gedang. Tuh asik. Tulang meuli Anu kenal sada tulang ngomong di kupuri. pangaresah. Oh. Ieu urang kali teh. Meuni cantik. Heeh. Ieu aki lamun ditilik disidik-sidik diteuteuk. Heeh. Ieu anak awet percis aing kaluaran SMA ieu baheula. Naon sih di masa masrikeun teu percaya maneh. Buka dina Google aya ini di dinya. Ayo berapa jauh-jauh ya terlupa. Mana mau juga jarum pentul. Geus bageur saha sunjenengan teh. Ieu teh budak lewe. Ngaran nih saha tong lewe sudah mau minta teh saha moal. Jangan. Lain awe saya siri atuh. Oh teh surinya. Sugan teh lewe saha teh. Aing nu geulis ketemu oleh tahna lelan teh kadang. Saha cenah. Ting saha. Teh ulah sok ribut. Saha Anu bener atuh teh ini. Windy. Neng Windy. Alusnya. Eta mah Secara aran maneh goreng. Ah, goreng-gorengan maneh geus 17 5 tahun ka aing. Geulis bageur antos saya mulai ngasu mah bade kasih Ujang. Tong sieun dicabakan. Bosen mamanya bakan salaki batur teh. Gua kapani wae aing. Uyuhan saya teh kerja ka aing lagi rumah Ieu anak lalaki menikah lain meuni jiga dadan Sunaria euy. Makin bendo. Tong deket teh saya teh izin
bujal ampihan. Ah, ngomongnya timuruan gitu. Lain tuh aya si Ujang Ustad anu kaset. Naon? Lain bapakna meuli bogoh anjing. Bogoh itu mah Bogoh kana naon teh teh? kana tangtunganana. Itu mah gede jangkung gagah hari ieu meuli depek aing mah. Meuli jak pare gonek ya geuning handak anu gancang kala. Jabat depek iga goreng adat ieu mah meuli sidakep meuli keus. Meuli ratu kan. Nah, setimuruan haji gitu-gitu wae. Di mana ieu teh besan teh di mana? Di Cibung, kayak ieu Cicangkong, ieu Cibungur sih bener ieu teh mana? Cibugo. Di Cibungur. Suku aku naon dibeungkeut. Apa urut kamari sasalaman? Naon teh salaman? Astagfirullah. Icu aing minum. Cageus su hampura mah nyabageun. Ya Allah. Incu di mana sih? Di ditu ban di ditu. Aing teh atuh. Jam sabaraha besan di Cibungur? Budak apa? Dalahan hutan. Wah. Pailan tiung orang buat soalnya lahan lapar. Kumaha udah disiapkeun pan Beres mau disiapkeun. Saha teu nganten Mas? Pepe nya bapana aing mah budak. Kuliting bapana saha-saha ge ngaranna anu harapan aing Bapaknya teh aran teh menang bapana. Andi make laung teh ya. Henteu. Andi unggul adi. Sebagai tukang kumpu adi laung. Kieu berarti da aya nama si Ujang geus datang di abrengkeun da angat mah liburan ayeuna mah. Urang babaheula tahu. Heeh. Ieu mah kadieu nganterkeun ti dieu mah da angatna BPJS. Tega geura jampean. Sakalian jeung halodona can 3 bulan mah. Kalau jatah mah kiri Nah, ada urang mah kaya henteu. Aya urang mana ngarep hujan. Jahat teh hujan hayam, teh halodo hayam. Ngeun ka hayam mah beuneu 2 poe mah ulah waka hujan teh nyamuk. Si awas aing ngomong ke jalanan halang-halang wae. Kunaon teh teh calana teh eta? Alah cara THR sugan teh euceun 2 kali nejeun ngodoan. Cek ke cana teh. Yang atuh buru. Minta parukuyan we ya bawa ka dieu Ahmad. Bawa we ya. Di dinya metas ya teh urang tampokeun 2 urang. Kasih Ujang jeung kasih Neng. Ngarumah tanggana da urang mah baheula bodo di kieu-kieu sa teh rumah tangga teh. Aing mah baheula da anu nganterkeun duaan hansip jarak jagat. Bol paragem kieu. Birah palana ge lima si dieu lain baheula. Di mana? Di Tajuk. Tajuk. Emang ya bawa parukuyan teh ya. Eueuh teh teh. Ya heula da ieu teh mau menyan. Lain kahari teh. Nah naon nih ayo mah coek supaya ulah na emer Naon eta itu teh. tah orang ieu nu penting tadi ge tah geulis bageun tah ieu teh orang Cibungur su ieu teh budak kelas meuli kasieun budak teh orang Cibungur belang wayah kieu mah rapet ieu teh nyeng-nyeng peleh engke mah peuting ieu teh hidup su hidup ieu teh Oh. Ulah diatet-atet atuh. ya udah kitu plong-plong yang hirupna oge kajeng nya busuk ulah lewat buntut teh nya su Heeh. angkat hulunya lamun lewat buntut teh kepalanya kemana kemari gitu kita kepe ini teh mamah ulah da mamah teh riweuh keur modalan orai itu aku bisa ya telepon Orai naon? orai eta totok eta teh gasok ngotok-ngotokkeun maneh Pak mana parukuyan teh ya Allah mudah-mudahan gua akan turunkeun ya rezeki teh ya Allah Tanggu menyana teh. mana Insyaallah da. kumaha jang hujan oge demi cita mah tong burning hujan bangkeling di baban bangkeung astagfirullahaladzim tah ieu mah weutuh keneh coek Heeh. kieu ieu teh beureun pangarasa Bapak si Neng, Bapak si Ujang, bae satu Cibungur, koma da itu mah arep baleun ieu mah lain naon mah maseukur nyampaikeun eta mah arek dilaksanakeun heug kitu wae kumaha da buroka Lain nyampaikeun ti saha sia teh? nyampaikeun ti aing ti kolot baheula Heeh. lamun aya parukuyan teh sok meuleuh menyan baheula teh geuningan syaratna teh baheula mah daging hayam bakata berhubung da ayeuna mah zaman simpel ayeuna mah kawin di awewe di Saudi nah HP nang sabulan patolakan kudu disaratan
kudu sabaraha di syarat. Lamun we syarat 50 THR kalau dona nepi ka lohor pangres. Lamun 100 nepi ka asar. Cenah mah hayang nepi ka Pageto. sabulanon atau pageto eta mah sama 200 kaditu. Eta Lain. bisa kene 10.000 oge. Ngun eta mah poek leumpang duduk-duduk. Tuh, tempat ini ngepul gini. Aku sih gede menyanang. Tuh kabar tuh lain mana? Wah ya kaki ya. Bisa hak kena gitu. Sahana si Neng iya. Hah? Bapak Hasan. Ih lamun pek dinisbatkeun aing geus beak tidah daek nah hiji jeung manehna. Mun daek kan hatur nuhun pangaresa didoakeun kumaha sing sehat. Sing panjang umur sing cager. Eta mah inu bapana mau didoakeun kumaha bodoh teh cager moal. Ih, tak ieu. Naon teh? Anu disebut bapak ahli sudah wa jamaah ahli takbir. Lain. Pangaresa Manyari di bawah Hatur didoakeun kumaha sing sehat, sing Amin. panjang umur, sing katungkulan anak incu sukses jadi tukang kul jadi kiai ti dieu. Amin. Ngan inungana mah hampura. Naon? Omo nu nganterkeun anak mah. Anu kanu aku kana Lain. Lu pada tasana gemun teh. atuh moal kuat atuh ragumaneun mah ari kumaha paingan kok panas kana awakna gara gemaneun. Tuh geuning haseupna ge pangarsa ka itu ka Cibungur. Ieu mah teh mere syarat. Itu bukit tarik ka itu haseup. Itu ka Cibungur. Bawa jeung pihujaneunana. Itu Tambahan deui atuh menyanang teh. banyak ulah ka ditu. Itu mah enak ge. Ieu di tatangga nu nyaratanana oge. Heeh. Anu kawin anak maneh hayo ngariuh-riuh tatangga mere syarat. Ah menyanan deui. Heeh. Baik we haseup. Geus mah menyanang sakit. Derek loba-loba ti karak syarat sakieu wae mah. Lain. Mau iya. Biji sewang atuh sia eta. Minta ka ditu tuh. Ada ting perang aing kudu bikin amane Eta mah. mah dua anak. Eta teh naon disebut teh bokep. Naon eta teh? Bokep kadiakan gitu. Kaset bageun. Hatur nuhun ieu kaset. Didoakeun kumaha sing sehat. Amin. Sing panjang umur geulis bageur kabeneran boga salaki teh tukang ahli sedekah. Teruskeun yang teruskeun ya. Tah, sia sok arek ngomong naon aja. Tuh, alep batur mah lain ieu mah buk. Syarat bubuk buat hut karena beungeut ieu. Ieu mah biasa malu ka didoakeun recen. Pangaresa. Hatur nuhun ya, didoakeun kumaha sing sehat, sing panjang umur, sing dibabalikeun mirip rezekina. Ah, tak eta anu teh sia sok. Eta nuhun ya. Naon teh mau dipurak? Tapi yakin aki, ieu anu moal inget-inget boleh baleutik. Heeh. Hatur nuhun ya. Pangaresa sing sehat, sing panjang umur. Lain bisi kejajan budak moal eta. Ieu teh cing naon aki ieu teh? Ciguha sia teh. Nih kakarak adanya orang Cigoha orang Cibungur ayo. Kayak itu balik ke luar antep itu mah. Sinang apa? Tuh jauh deh. Dulu aing boga duit 12.000. Ngecek. Handang merek sayang sodako. Iya mah euy. Pangarsa. Hatur nuhun ya. Lain. Didoakeun kumaha sing sehat. Tak eta mah panjang umur. duit lebaran eta mah sia teh. Duit lebaran atuh ge arek kumaha urang teh karak sapoe kadua ayeuna keur bersih keneh atasna ka hampura. Heeh. Hatur nuhun ieu nya didoakeun kumaha sing sehat sing panjang umur Sehingga gantian lebih sing jadi tukang lantaran ieu sedekah kana ngalebur dosa urang sararea jaga. Heeh. Amin. Lain ieu meuli teu digeg mu. Teuh aing mau menikah. Aing meuni teu namahan teu carita ieu. Teuh ieu mah teu mae. Oh kena da ieu mah syarat Ngan ari biasana mah pan sok semah anu dicontohan ku pribumi teh. Heeh. Pribumi daang dah. Oh. Ieu mah kalah semah nyontohan ka pribumi. Enggeut mu. Heueuh, Urang buka aja teh. Mana moal mahi ulah loba teh moal mahi. Moal naon? Bisa jadi madawa-madawi ya hiji sewa. Oh pake ku aing. Ulah loba teh bisi moal bisa setengah. Lain mau lucu aki di kongkorongan jika nangka tereh buruk. Jika naon? Nangka tereh buruk.
lain bisa mengahinai kata laki obong-obong aing dipuji tadi mana halus nada menirau gitu repeset orang baca biar bisa arek namahan deui ayeuna mangkong candi bacaan lain tuh ke tempat aing di dinya teh nah ieu diu ih astagfirullah ayo gile tempat nah kena ayeuna mah geus repeh baru dah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa la tatamina dar wa afa idal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kaset tulis ajodoh rumah tangga teh mesti panjang umur, panjang durian, dager bager, dipasihan kasarolehan, seueur rezeki milik ageng sarta barokah, hidup sing getol ibadah, ulah nukang nongongkan mahirupkeun urang sarena ka Gusti Allah, hidup ulah sombong pada sesama manusia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ampun kasang rumuhun kabatarikan sok kararusil kakulon anu tara bohong kawetan anu tara babasaan kakaler katolet-tolet kakidul sarua pada waduh pangnepikeun hasep aing pangnepikeun kebul aing nu salah sing jadi bener nu bodoh sing jadi pinter mun geus pinter entong ngabidahkeun da ieu mah bobodohan nyamu bobodohan tapi urang nyakeun dan adu mah iraha bae di mana bae keur kumaha bae angin Allah anu bakal ngaijabah kana cita-cita tujuan urang sadayana. Cat. Tuh tinggali si Ujang Windy si Ujang Windy Neng Windy jeung si Ujang naon tadi teh. Oh si Ujang aya teh dina paruku ya. Ieu teh ari si Ujang mah jeung si Meng Eces pertela ngomong boleh. Jeung si Meng mah rada poe. Kunaon? Babana teh mere syarat. Si Ujang mah kuat caang ngakut. Itu mun teu mah da kacangan ku si Ujang. Mun kieu mun kaset gelis make arek we milu ngajampe mah. Mun hampura da mah teu bisa. Bisa mudah-mudahan bismillah geus siri jabah dikabul ku Gusti Allah. Da Gusti Allah mah kanu kitu kanu gede nganteur. Sabab urang teh aya wadahna pan teu ditu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cur kucuk cahyaning ratu, cur kucuk cahyaning semar. Pangucurkeun rasa si Ujang ka si Ming, pangucurkeun rasa si Ming ka si Ujang. Topeng prong patrawari kanu heula kahujanan rot angkep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jampe naon? Eta teh jampe dahar sida meunang kabarokahan sahuat jadi saboboko saregot jadi saemer itu mun kieu meureun kasep geulis pindu anak ti mama berara rumah tangga teh sing panjang umur sing calalaeur sing dibabarikeun milik rezekina ka darat ka cai ka gunung ka are sing aya dina panangkayuan Gusti Allah. Nun kajeng kasep ulah karena melaan rumah tangga melaan anak pamajikan ngaduk budak-budak hayah dunya ai salat henteu kajeng damuan nulungan harta bana mah ketika urang teu bisa ngawangpaatkeun kajeng salat kajeng sing nyaah we ka inung bapa
Dagetol salat oge cek kita inu teh nyeureun hat dari ucapan kurang ti urang ge. Moal aya faedahna eta salat moal. Cenah teu kiai teh heueuh ti waduh. Emang heueuh dah. Heueuh pasti aya teu doraka kumaha. Kolot garanana. Kamu teu percaya kumaha? Mau ti heula deuk minta gorengan ka kolot teu percaya. Nah meureun sakitu ti mama. Ieu meureun bangsa dokohanana di besan di dieu di keluarga di dieu mudah-mudahan singa jantenkeun amal ibadah singa jantenkeun ibarat kana sagala perdosaan urang. Oh, si Oman aku ya kau. Eta simpan heula sate paru kuyanang. Paru kuyanang bawa di kitu. Oh ya. Ajeung eta akang bisi panas. Bisi akang boga hutang hayo nagih teu nu tadi imah. Pok berjago kararas moal lagi deui moal. Ngeus ngomong-ngomong. Heeh. Hei. Hanuman. Keluar Hanuman. Ya Allah. Udah jaga lawang ginopali ulah jaga urang tangga betul. Awas. Pupukana dinarita Den Putri Kula Hanuman nyagakeun sembah pangabatos ujug sumbangga kula sayogi mangun pancen pisalira Raden antosan sakedap anaki antos lag-lag tunda parentah Raden sembahun kula diutus ku bojoh hidup di orang nyandak salira mangga Raden watos bojoh salira parantos ngantosan enggal kedah kedah antosan sakedap Raden Waradayang gelut onda ayu baturan kula
sadang ambu diutus ke bocah hidup di warang nyandak salira. Sumangga bila lengkahkeun dua gampang sampean kerentas ke dina hate baca malam sareng niatan ibadah anak Saya pada bismillah pada balas. Kadayana rombongan semangga. Boleh dia di perjalanan dan acara beres dan asal tata kendali. Bagir di dia aya rumpaka kanggo hidup duaan sedajan ingkang kalung kembang malati dikalungkeun ka cara hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kang kalung kembang malati hiji ciri dina mangsa ayeuna hidup dua aki parantos ngahiji. Kang kalung kembang malati hiji ciri hiji tali keur beungkeut rasa hidup dua. Mudah-mudahan hidup mesin kabeungkeut paguh ku rasa kinasihan, saling asah, saling asih, saling pikanyaan. Ulah bade inkrah badilah handi bade mangga alung bismillahirrahmanirrahim. Tahan. Ya. Suntahan. Tahan 1 2. Mamah sareng apa ya? Neng ka ibu mertua. Bagi salaman suntahan. Tahan. Ya, sikap. Terus ke bapak. Mamah ini bapak si Neng Kapayun. Terus ujang ka ibu mertua salaman. Ka bapak panggil. Ka bapaknya. Ya, sikap. Besan sareng besan mangga. Salaman. Ya. Ka besan istri. Kawasan sini. Mangga. Besan pamangga salaman. Bapak pali dia. Ibu ngali ka pali dia. Neng aya di sagedengan pali kenca cara begitu sareng mamahna sareng apa. Singkat Apa pali dia? Sareng bagi. Sareng kencan. Nah. Bang. Cok enggak di foto heula. Awas aki bisi ka foto dan ulang ka bawah. Siap. 1 2. Tahan, ibu kada ninggal. 1 2. Ya, sikap. Yuli sebagai Neng Windy kepina icara hidup parantos aja sagedengan hidup anaknya. Hampura abah sareng amuk yang alaya. Mangga tuh porsi kerajaan gerak lingihan ku hidup bagus. Enggak cara hidup gerak tinalalasan. Mangga bagus. Ayo ada yuna rombongan iring lembut berwangi. Kacanakan di dapur di payung di simpan. Duduk saja dia. Ini zaman untuk saya Jakobo pematerangan bisa wakil amankan ditampi. Hari ini sebagai sadayana rupina kupribadon disangkakeun acara kanggo memandu dina acara setelah kelima. Kupribadon disangkakeun ka pamirsa kasepuhan panitia anu tos ditugaskeun ku Bapak Hajar. Mangga kahormatan nyangakeun.